Nyi, waktu mah hidup saeutiknya di mah teh, kudu kumpul heula. Atuh sabarna teh kumaha, Kang? Kok gampang ari geus kakumpul duitna. Lah akang mah teu ngarasakeun jadi nyai kumaha rasana cicing jeung mitoha? Ngarasakeun pisan Nyi, akang ge ngan sabar bae atuh da can kakumpul duitna geura. Puyeng. Gerak Kang. Udah sabar. Karena naon di galalun tereng ngomongkeun naon di? Tau keur ngomongkeun mama. Mama calik mah. Iya, pugu mah si Nyai hayang banyeun imah. Ye, Nyi. Ari nyieun imah, henteu cukup duit saeutik. Ayeuna pikiran be, saurang 100.000. Sanaeun eta lamun sabulan sok geura hitung. Sabaraha Kang? Tuh kan Nyi, akang mah sudah kitu tamat. Hitung bae ku Nyai. Sabaraha Nyi? Duh Kakang, itu ngira make HP. Oh, Nyai. 100 dikali 30 poe sama dengan 3 juta euy. Sabaraha Jang? 3 juta mah. Tah, sakitu mah. Tah eta nu sorangan. Kumaha mah lamun opatan? Sabaraha nu opatan? Sok geura hitung. Sabaraha Nyi? Itu ngira deui Kang ku HP. Oh, nya tuh dihitung deui. 3 juta kali 4 sampai kening 12 juta. 12 juta mah. Buset. Tah sakitu mah. Kang, geuning meni badag. Badag bugunyi. Teu, mama mah teu sanggup, teu boga duit. Ulah nimbrung ka mama. Oh, kieu we atuh Kang, nyieun imahna ulah mewah-mewah teuing. Nu penting mah lamun panas ulah kapanasan, lamun hujan ulah kahujanan. Lamun banjir. Palid atuh Kang, nyieun imahna ulah dina tagal banjir ada tonggo saeutik. Iya, geura. Hampura mah saking semangatna. Asana. Tah Kang, ayeuna mah ngarah irit, tihangna make awi, pipindingna make bilik. Tah, luhurna pake dahon. Cocok Kang? Heuh, cocok keur kanang hayam. Sip lah Nyi. Nyi mah cik akitu mah akangnya bisa. Kieu ge akang lulusan arsitek Nyi. Cenah tadi SDG tuh tamat. Akang mah SD teu tamat kan langsung daftar ke kampus diterima Nyi, ulah salah. Jadi mahasiswa Kang? Bagian jaga gerbang Nyi. Mahasiswa asup akan turban, mahasiswa keluar akan bukakeun. Wah, pokoknya mah Akang is the best. Akang. Saking semangat Nyi. Kang. Ayo atuh Kang neangan baladna Kang. Yuk, yuk. Yuk. Ka Jakarta meuli apel lumayan aya cai teu nyambung pantuna euy. Ka Swalayan meuli roti lumayan aya cai. Tah ieu mah bener yeuh. Si beungeut heula ambeh kasep euy. Aduh.
Waduh, walungan tawa pasar swalayan ya euy, loba cangcut palid. Waduh. Bau, sasi nu ngising. Woi, woi, kan yuk, barangan pisan. Rajet kieu, mun alus mah lumayan euy dibawa balik ieu. Aduh. Wah. Ieu mah ukuran double XL ieu mah. Duh, mantep pisan euy. Aduh. Ya. Kang, sanajan imahna leutik, sanajan tihangna ku awi, sanajan pipindingna ku bilik, sanajan saungna ku dahon, cuang dia alus Kang, dibebetah. Nyanyi sugan be mahi bahana jeung mahi duitna. Ya kudu mahi atuh Kang. Asuh sok mah sagala ngagampangkeun kana pagawean. Yah, kapan cek mamah di kebon itu aya tangkal kai Kang. Tanggal kain naon geus dituar. Naon Kang? Henteu nyi henteu. Tuh geuning Kang, aya tangkal cengkeh 5 tangkal cenah cek batur alus jang tihang Kang. Tah terus nuar tangkal kalapa jang tambah-tambaheun bisi kurang mah. Bodul mana bebeakan teuing asih. Pokona lamun nepi ka nyieun imah ngaganggu ka imah mah. Naon Kang? Henteu nyi, yuk aleuy yeuh. Tapi nyi ari mana kuat bebeakan kitu mah asa mending bedo nyieun imah lah euy. Berak Kang, kaning nyai hayang imah 2 tingkat Kang. Bedul. Kapanan jang moe asin di luhur lumayan, sangu nu hasem di poe Kang, ami teu ku hayam. Mung lah. Ari akang, Ayo lah. ih, aya manggo Kang. Buru geura ulah kala gembangan lah, cenah rek nangan nu digawe kalau harun mulungan manggu juga kitu. Oh, mang ngeunah di dah haseum. Buru. Oh, iya Kang. Akang palai. Mung lah. Betul, akang si kalambak-ambakan kumaha deh. Tuh geuning Kang aya jalan makan. Mana nyi? Tuh, Oh nya, deketan yuk. Sugan bedakeun di titah digawe. yuk. Aduh, lapar kieu euy. Mah, lapar ya. Tuang dengan naon, Mah? Aya peda pa didinya kari huluna. Aduh, lapar-lapar kieu tuang dengan hulu peda. Aduh, bener ieu mah hulu peda teh tinggal huluna wungkul disangka ucing meureun.
Aduh. Mah, buru padana dibawa ucing, mah. Bapana kucing-kucing bae eleh. Tulungan ya. Wah, ka ditu. Ka ucing na kada mah ya. Mah. Itu kalau lompat kali tuh, Pak. Aduh, awas ya kurang. Kadang hulu pedaku ucing ge diudag-udag padahal aya hiji deui. Punten Ki. 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 Punten. Ki. Punten Ki. Sampurasun Ki. Rampes. Kumaha kalau ditembalan ku Nyai? Buah keheulin ka urang Kang tengah jawab Kang. Keul pedah naon nyi? Aprok nage kakara. Pedah Nyai sok mulung kalari Kang. Buah sieun kasaingan Kang. Dah, kiraku. Ki. Nyi, kumaha nyi? Kang. Ki. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ki. Saha? Si kalah saha Kang? Ngobrol Kang? Abi endai Ki. Ki. Urang mana? Urang Cikalong. Ki. Endai. Ini loba di ditu. Loba naon Kang? Teuing nyi. Loba naon Ki? Loba nu mandai. Loba nu mandai kumaha deui nyi? Kang. Loba nu mandai aki butuh bedog. Ki, abi teh butuh nu digawe. Saha nu dibere? Naon Kang? Ih, kamu bingung. Nu digawe Ki. Ari Ujang budeg. Ini aki ngomong tadi tuh nembalan-nembalan umat umik pungkul teu kadenge. Ongko abi bieu naros Ki. Aki mah heubeul tara menang-menang bansos. Maksudnya sos kana bansos nih. Abi mah naros Ki sanes bansos. Oh. Mun tadi atuh naros daun Jang. Kieu ya Ki, abi teh bade ngadamel bumi. Aki mah keur geus kolot siga kieu boro-boro masak-masak siga kieu suruh abi di jeunan keur naon aki mah teu beuki ieu. Ih, sanes surabi Ki, tapi bumi. Damal bumi mah aki mah tiasa mah gitu. Wah, Kang, beneran. Nah, berarti bisa aki di dalam di abinya. Ya, kabeneran. Aki geus heubeul lalengongan teu boga awewe di dieu sorangan bae. Tugan bae ari manggih mah anu bangejokeun. Coba nyi eta kalangan dongengkeun awewe kumaha maksudnya nya? Lain awewe Ki, tapi digawe di abi nyieun imah. Hah? Kabojong salawe? Aing mah Kang, didamel di abi Ki, nyieun imah. Aduh Kang, buru-buru digawe Kang, lembang gak gitu. Kan gitu Kang, terjadi Ki. Ah, hanya budak. Cenah omongan arek nyieun imah. Set, kemana ucing euy? Kemana sih nya?
Dasar ucing kurang ajar boga hulu pedah hiji-hijina dicolong deui. Awas kurang mun kepanggih. Kumaha tuh Kang, can menang keneh nu gawena. Teuing akang ge bingung ye. Kang, tuh gini kayak budak ngora Kang. Nya. Bener jangan deketan yuk. Yuk. Jang. Kang, ieu nu mau motor urang majarkeun rongsok. Tah, iya jamana nu mawa rongsokan urang. Kamendikeun motorna. Naon di datang motor nu urang ditunda dibubulaknya nya. Keur urang rek balanja nya. Heeh, bener. Pegabah bae ka aku ah. Nah wae. Teuing lah. Yeuh, Aam, Teteh, beungeut alus henteu, kurang heueuh. Kamendikeun motorna, urang kala dipotong gaji ku bos urang. Nyi. Budak dipikir-pikir kalau ngalunyak geuning nya. Heueuh nya Kang. Yeuh, Jang, eta sabenerna teh motor teteh, bareto keur basa ka warung, motor teh ditunda dibubulak na ku Ujang ngadon dibawa. Lah, ngaku-ngaku, teu percaya urang mah, kamendikeun motorna. Gara-gara eta motor leungit abi teu menang bati. Putus we abi jeung kabogo abi, apel pun teu jadi. Ah, geuning budak kelanjut cungahnya. Bodoh amat. Ayo Kang tinggalkeun. Oh, yuk. Heh, teh heula yeuh, urusan can beres. Ulah waka mangkat. Jang, tuh duit saya di jalan tuh. Hah? Mana? Dasar mata duitan. Mana si duitnya we? Har, geuning eueuh. Dasar jelema edan. Yes. Benang. Maneh mah teu di mana main kalecina menang bae liciknya Can. Hello, di mana licikna kan tadi maneh nempo abi nu nyitrek, ku abi disintrek. Trak, benang kan. Gandeng ulah pasea. Oh, dasar licik. Bodoh amat. Aduh. Tai lonong. Benang tai ayam. Barudak ayo mito nyai. Yes, yuk. Laksal kitu ganeng teuing set. Kabur. Bandar teuing. Dibalik ini. Budak teh nyaho kuring keur emosi apa gitu? Mata genyeun budak ulah meni mata-mata teuing tagak kitu jadina bararanda. Pusing kami mah ku budak-budak bae ge. Oh, set. Beuh euy. Aduh. Itu tuh sigana tuh. Ieu. Ieu. Jangankan seekor kucing, macan pun kuhadapi. Pankari dia halangan dia. Astagfirullah, tunggul cau.
Ini ucingna gede ieu masa jodoh deui. Ya aduh Kang, berat ya. Kalah ngahina disangka ucing. Kumaha maksudna sih? Kang, kilungan. Kumaha di Mang Koko? Hampura nyi, ada sugan ucing. Keur gawe naon di dina tehon kapol. Lah, naon be, ulin-ulinan. Keur ucing sumputnya Kang yang si Nyai. Lain Mang Koko. Kieu puguh maksudna nama. Yeuh, kumaha di? Kira Kang sing kira-kira. Iya ya Mang, maksudna mah hayang pangnyeunkeun imah, puguh da hayang misah jeung mamah, sugan aya nu digawe, mamang sugan rek digawe, Mang. Mang kitu. Kang, engkau meje Kang. Astagfirullahaladzim, mari Mang Koko. Kalah meje asik. Aduh, tunduh Kang. Iya, ngomong naon bieu? Asana mun kuat meduk-duk ngomong tita tadi. Mang Koko bisa nyeun imah henteu deh. Wah, nyeun imah Kang. Tenang si ieu Kang beganana. Ini pas pisan euy. Tenang Kang, masalah borong-borong mah ya bagi anak-anak. Urang mah boga tim Kang. Jaban age lamun akang ngaborongkeun imah ke urang aya bonus Kang. Pokona mah akang jeung Nyai nyaho jadi. Oh, nya tuh Mang Koko. Deal. Deal. Ibu lawan duanya urang ereh atuh. Yuk Mang teulah nya. Ya, ayo Kang. Kang, berapa orang? Enak aja. Oh. Kajantenan oge boga imah sorangan euy. Sanajan leutik oge ari imah nu sorangan mah nyaman karasana, bebas rek kumaha ogenan. Asa si Akang lila-lila teuing euy. Ye, Menang Kang cirengna? menang ye. Oh iya. Lila-lila teuing asih. Nyong antri nyi. Coba nganjuk. Di Pangpandorina di Berenagen. Tulus nyeun kana hayam nanya. Mama. Tulus mah. Tulus mah. Arsitek naga Mang Koko. Mantep. Halus kan mah? Alus, tapi lamun ditanyain kana embe. Geus lah, mama mah pusing mending meje. Kang. Mali Mang rusuhan. Berhubung proses pembuatan imah akang rek digarap isuk, nya ayeuna akang jeung Nyai wayahna persiapan mangkat ke hotel. Suai prosedur nu ku saya dijanjikeun, akang bakal nginep di hotel berplanet Kang, lain berbintang deui. Kang di planet Kang. Ayeuna Nyai jeung akang siap-siap nyiapkeun perbekalan nu bakal dibutuhkeun di ditu nya. Kecuali hiji nutong dibawa Nyi. Naon Mang? Hawu, soalna matak hideung Nyi. Oh, heuh Mang. Sok ayeuna ku saya tungguan na mobilnya. Siap-siap sok. Heuh Mang. Ayo Kang. Gila si Akang teh si Nyai. Ieu buru Kang. Mobil nyi. Aduh. Asik. Geuning bisa boga mobil Mang Koko euy. Udah nyewa Kang. Nyawa ti saha di Mang? Biasa Nyi itu bandar tenggek tuh. Tinggal geura tulisanana ge. Nya tah bekicot balap. Oh, heueuh. Ieu atuh mangket geus teu sabar ya Nyai mah. Ayo. Kumaha deui kalau kadarieu kabeh tuh di ditu tuh. Oh, heuh Mang. Yuk. Ayo Kang. Siap Kang. Siap Mang. Yuk.
Kang. Non, Mang? Klakson Kang kepencet. Kumaha di Mang Koko? Pisan tuh deh. Atuh ari gak kieu mah moal nepi-nepi atuh euy. Butuh bisa Nyi. Ini atuh ajaran. Bukan bisa. Ari Akang bisa di Kang. Bukan sebut akang. Mobil maket teu bisa. Naik. Sing kan bisa bae. Betul, tarik-tarik. Sing kan bisa. Wah. Ayo Kang, ada bisa mah. Siap. Siap, Kang. Kumaha di Kang ngeletrek gitu ngedeg-deg. Kumaha di Kang bisa teu? Kumaha di Kang cenah tadi bisa. Sama tara biasa make mobil kieu nyongan Mang. Jadi mah hese rada jabuk hirupna ge tangga. Surung bro. Aing mah gawekeun pisan sugan heueuh becus. Nu biasa geura Mang. Gawekeun pisan. Tuh bisa mah tuh bisa, gawekeun pisan. Mang, bulet, Mang. Ayo Kang. Kumaha di Kang? Dorong deui, Mang. Dorong deui. Hah? Dorong deui Kang. Aduh. Aing mah kalah teu nepi-nepi geus hareudang da kieu ah. Aduh. Ay. Ayo Kang. Ayo, tarik. Mang. Hirup, Mang. Buru naik, Mang. Buru naik. Kelingnya, Bu. Ya, apaan tuh? Hah? Tak iya Kang, iya penginapan anak. Aduh Kang, kumadi. Astagfirullahaladzim. Nepi, Kang. Nepi, Mang. Nepinya, ayo turun ya. Iya tuh. Mang, sana, Mang. Ayo. Kira Kang bawa, Kang. Ah. Kang, betulnya.
ngabung orang kampung. Akaranya Kang Ogen tadi ini bertanya. Aduh, ya gerak Kang kumaha deui? Ya ada nanan ieu di dieu ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu ya abdi bade pesan kamar anu kosong Bu. Aya seueur tah. Pilihanana seueur nyata itu nu sajajar itu aya nu rupi-rupi pangaosna. Aya nu 250, aya nu 350. Manggalah upami di bawah mah ieu kieu sapertosna. Upami di atas aya deui, sok kantunkan ditu we tinggalian. Oh. Pilih bade mana nu Biasa kaanggo. ningali Bu. Biasa sok. Ayo, ayo. Mohon yuk. Kang, Nyi. Ayo. Oh, nuhun Mang. Ayo Kang. Kang, buru gerak. Mana ya Kang? Ieu beh dia buru. Tah ieu Pak kamarna sok tinggalian. Oh, Nah, teh. sok. Kayak ieu jelema ka mana? Ka dieu asup. Allah ngahuhulang di dinya ka dieu asup. Eta sendalna dipake, Kang. Ulah dicacangkeun kitu ngerakeun. Hari kitu Mang, kajana dipake deh. Ari si Nyai ka mana, Kang? Aduh Mang, dilanduh keneh. Aduh. Mang. Yeuh si Nyai Puyeng, kangen, Nyi. aing puyeng ieu Iya, boga si Nyai tamu teh, kieu mah. Teng Kang, lieur ya ieu. Nya tuh Mang nya. Apa si Nyai ka kabeh tinggaleunan kitu? Nyi, buru ka dieu. Hah? Oh Kang. Ayo Kang. Oh, tinggalun nyasar kumaha kok. Nyi tempo Nyi. Nyi. Ayo Mang. Kumaha di Kang? Oh, hampura Mang. Hari ieu remote naon Kang? Naon di Nyi? Ieu Mang naon? Oh iya mah sikat lagi nyisihan ini kamar mandi Nyi gitu tah. Bener wae Mang. Bener tuh Kang? Teu nyaho komo. Yeuh Nyi, Kang. Ieu teh remote AC. Tuh AC-na tuh. Oh. Kaciri di kampungna. Oh, Kang, Nyi. Kusabab isuk imah akang jeung nyai rek digarap nya, tah ayeuna kudu persiapan. Saya mulang teh heula nya. Oh, nya Mang, siap. Nya, Kang nya. Ayo Nyi. Selamat bersenang-senangnya Kang nya. Awas tapi jangan mengerahkan. Oh, Mang. Nuhun Mang. Bye. Bye Mang. Aduh. Nyai mah rek kacai heula nya. Oh, Nyi. Oh, ini kamar mandi tuh. Kamar peranti sare gede-gede teuing euy. Ari ieu naon ya euy? Kang! Kang! Dia gerak Kang! Naon di Nyi? Sok batuan dari di meni-meni sok gogorokan bae. Naon di? Iya Kang, nyai bingung geuning ieu naon siga dijengkok Kang. Aing mah hari nu bener-bener ti kampung. Nu kitu bae oge teu apal. Lah akang suga nu apal bae. Asih sok kalangahina. Yeuh Nyi, kieu-kieu ge akan pernah digawe di hotel. Akan teh jadi manajer di hotel teh. Tah nu kieu teh gunana paragi diuk. Lamun mandi, lamun keur kumaha bisa kan bari diuk. Oh, geuning akang mah apalan nya. Kang, geuning WC-na Kang. Di mana nya WC-na Kang? Teu apaleun si Nyai mah.
Geuning rasa namanya. Yo. Tah, urang kanyat bari nongkrong di dieu, lamun cangkel kanyat bari nyarande kieu. Kan mane pas yo we di Curug. Oh, terus lamun urang hayang mandi kumaha Kang gini ngewebakna Kang? Tah, lamun nyai hayang mandi mah, urang cuma nyangan balong heula. Biasana kan di hotel aya balong pargi ngojay nya. Nah, urang langsung make ember. Terus dibawa ka dieu. Tapi kan kajian akan langsung nama. Oh, gitu Kang. Tuh, Kang meni perhatian ka Nyai. Akang teh atuh nyi. Terus hari ieu naon Kang? Tah, lamun eta mah akang ge can pati apa nyi. Soalnya baheula akang teh jadi manajer teh asa eueuh nu kieu can aya. Kumaha tuh Kang? Hari ieu Kang naon Kang siga seserep perang tinggalkeun lah sih nya. Nyanyi, tapi gini siga sikat ieu euy. Ini siga sikat tiga kieu. Itu geura. Naon ieu nyi? Ya bagaimana itu caina biji ti dieu nyi? Hampura Kang nya teu apa? Asana aing. Ieu teu deui. Yang geus satu Kang, Nyai rek mandi. Daripada mawa cai kana balong mah Akang bisi capek karunya. Oh nya tuh nyi, sok rek mandi mah. Akang mah mandi Kang. Moal Kang mah rek tuluy mence. Sip lah. Siap, gerak. Tuh, gawe encan ngopi-ngopi acan yuk kumaha ieu. Sarua orangnya can naon pisan ya beuteung kosong. Yang mana geus narenyan urang mana yang beuteung nahan. Ngomong naon sih maneh? Urang teu ngarti euy. Siap, gerak. Aduh, ya boga anak buah teu beres pisan. Ora tau mangan sekolahan apa? Abek. Siap, Bos. Woyo. Siap, Bos. Ujang meje. Hadir komandan Koko. Bagus. Jarwo. Aya kok. Ngomong naon maneh, Wo? Iya. Maneh ngarti teu? Istirahat di tempat. Gerak. Lain gitu. Tadi kabeh. Aduh, bener-bener teu ngarti baris berbaris ieu mah. Ye, ari istirahat di tempat kieu. Tah, kieu. Oh. Ulangi. Siap. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Hadap kiri kanan. Gerak. Lencang depan. Gerak. Aduh, aing mah ampun teuing. Ulangi. Balik kiri, gerak. Instruksi, komandan. Asana balik kiri euy. Oh. Emang balik kirinya? Dasar komandan. Emang ti iraha deh dirobahna geuning balik kiri. Timbang lagi mah atuh balik kiri mah Mang Koko. Hayu urang digawe. Ayo urang digawe. Ngabangun imah Nyai. Ngabangun imah Akang.
Siap, gerak. Cicing, bagian gunungan. Kalah pegat. Aduh, kunaon Neng? Kebis pekomandan, bangunin Atit. Aduh. Iya gatos bangun Neng. Komandan bisa baik, bangunin Oke lah Neng. Ayo Neng. Ayo Neng, hati-hati Neng. Komandan. Tenang Neng, ayo Pak Komandan. Ya, dengekeun ya. Ieu teh asisten urang. Ini, oi. Kade tong macam-macam ya. Sok Neng, perkenalkan diri Neng. Perkenalkan, nama Abi Ika. Kepanjanganna Ika Ditaleni Rapiana Tiang. Padamelan Abi ayeuna janten asisten komandan Koko. Sate acan jantan asisten Mang Koko, jantan naon Neng? Oh, Abi janten ronggeng, Aduh, berarti Neng pintar ngibing ya Neng. Biasa atuh, Bos, aing aduh, bos. Siap, gerak. Usaba pembangunan Imah Kang Jenyaya bakal dilaksanakan. Pasukan segera membubarkan diri. Siap laksanakan. Segera laksanakan. Siap laksanakan. Ayo Neng, istirahat heula Neng. Ayo, bari di mana, Wah, tuh paling ditunu ieuh Neng. Cek, apal teu? Ngadenge mah si Nyai cenah ngajieun imah 2 tingkat deh. Abi mah ngadenge sote cenah nyieun kandang hayam. Ih, henteu, pugugenan cenah cek batur oge sarua, cenah ngajieun imah 2 tingkat. Teuing nya jeung henteu nama. Teu lah, teu percaya. Unggal poe si Nyai raraut rek boga duit di mana? Si Akang usaha tara. Teu percaya. Teu percaya keneh, Cek. Hayu coba buktikeun. Tuh ayeuna ge keur nyieun imah, teu percayaan pisan si Ece mah. Iya tuh. Nah ini dia istirahatna Neng. Ngeunah adem di mana nya. Nuhun, Komandan. Neng, tadi sampean nu aduh nu mana Neng? Kalih dieu, Palih mana Neng? Kalih dieu ayeuna. Oh iya. Neng, gaduh caroket teh Neng. Henteu, Abi single. Single Neng. Garas Neng. Agak nyaliran Neng. Ieu nya pagawean teh. Kita teh ngamandoran nu nyieun imah. Kalau bobogohan siga kitu. Cicing, ulah gandeng. Cicing. Yo mak, ulah gandengnya. Nah, kana naon ieu di sakieu? Yo, madai mak, yo mak. Oh, gitu geura. Saha itu Pak Komandan? Meni galak-galak teuing. Biasa itu mah Neng, dituhana si Nyai biang kerok dalam untuk karunya kasih Nyai jeung kasih Akang mah. Eta da kasih ini eta. Pak Komandan mah hebat Aduh, apa teh atuh Neng. Naon, Biasa omong eta mah action Neng. Yo, hei. Yo, Cekelan ya. siap. Ada gaji. Yo, aduh sebenarnya nama hoream gawe jeung bos Koko teh. Jalamana puyeng jika nutas nuang cupatei sapi, uang egeng. Suka pusingeun, tapi da kumaha deui yo. Ari jelema butuh mah payahna be gawean.
Coba ya tah, lagi ngejabat. Lah. Sarua bekurang ge. Ngarahkeun mah embung digawe jeung Mang Koko. Tapi dah kumaha tuh. Duit berapa nggak butuh, Bu? Duit anu pangabutuh berak, duit tuh, Bu. Ya, ya. Ya. Nah, rumah ohan. Apa benar eta jelema gak gitu? Nah. Nah, ini tengah, euy. Asing galak ngecon. Anu biasa bae gawena euy, ulah siga kitu. Aduh. Parah. Lumayan. Ibarat pepatah mah cenah menyelam sambil minum air. Digawe menang duit, mulungan rongsok jadi duit. Menang dua ka rumah Si Neng ini gelis nih. Lah. Mani greget mah. Wah, Kang. Laukna meni loba nih, Kang. Mani parah laukna nya. Ini balaleureun euy. Mun diuseupan nya euy. Ulah Kang nyerekan. Heueuh nya. Nih, tuju orang lah, ulah di dieu panas. Yuk. Neng. Bade ngontrol laundry damelnya sekedapnya. Uhun, Kade tong ka mana-mana nya. Cicing dia. Aduh, digawe teh ieu lila pisan ieu teh euy. Iraha enggeusna ieu mah. Piye pisan. Alam be, Bos. Nu penting beres. Yo, abi yo kadekeun yo. Yap, Mang. Mantap ge, ulah kagen cangkem kayak gue kerasa. Kumaha Komandan? Tos beres? Beres, Neng. Pokoknya anak buah saya palalinter, Neng. Pinter ngedamel bumi, Komandan? Pinter, Neng. Pinter nyeun ka pusing. Ya siraha mundur pun cunur, Neng. Aduh. Sabar, Komandan, sabar. Sabar. Terus damang, Neng, apa, Neng? Di dia nyin uyuh mah nyi. Kang. Aduh. Bertanya euy. Betah hari si Kang. Tapi Nyai mah lapar, Kang. Nyi, akang ge sarua lapar. Dipikir-pikir Mang Koko tanda saoge nya euy. Kumaha atuh nyi ieu baki murid kalau baki lapar juga kieu. Teuing, Kang. Nyai geus teu bisa mikir. Mohon kemanaan. Nang wis umi tos beres. Nyarios naon sih eta, Neng? Duh, Kak, terus deh, Ra. Naon deui? Ya, Kang, imah beres. Tangtung. Terus tangtung itu. Oh, imah geus beres. Nya siapa tuh? Sip. Siap, komandan. Laporan jelas Nyai. Ya, bagus. Ayo, Neng, cuang tinggalin, Neng. Ayo. Ayo, Komandan. Lapor, Komandan. Iya, pembangunan Bomina Kang Endai sareng Nyai Mia. Perantos rapi, nyanggakeun Komandan Koko. Bagus. Terima kasih. Dah, usaha deh nelpon deui. Mang Koko bawa, Kang. Nyanyi Mang Koko. Halo, Mang.
Halo Kang, iya pembangunan imah nu akang ieu geus beres. Jadi akangna wayahna kudu segera ka dieu merapat. Kade eta BH cangcut jeung selimut bisi tinggalin. Buru-buru ka dieu. Ulah lilat teuing di hotel. Urang tekor mayarna Kang. Oh nya atuh Mang. Rek beberes heula nya Mang. Oh heuh, sok siap. Dilagoan. Ya siap-siap. Ih, imah rapi cenah. Yuk beberes ayo yuk. Ayo Kang. Ari kieu-kieu teuing mah nya euy masih mondok di hotel ge bari kalah lempang jiga kieu mah euy. Heueuh puguh Kang, nya geus Mang capek Koko euy. dipikir-pikir nyiksa kalah aing mah. Alah Kang, capek Kang. Nyi, asa wawuh nyi jelema budak nyi. Jang, eureun jang. Aya naon Mang? Buru naik nyi. Naik buru. Ah kumaha Mang ieu maksudna teu kudu naik. Ayo buru lembang jang ya. Hirupan motor. Buru ka mana Mang? Lah ulah lo bawa omong. Ayo hirup. Lah, mana weh hayu terus maju ke hareup. Udah beja dulu geus eureun mah. Besar apes. Kang. Geus teu sabarnya ieu mah Kang. Sarua Kang ge Heueuh Kang. Kang, jadi imah Kang. geus ulah nungguan bae atuh nyi. Atuh Nyai. Ulah lilat teuing geura Kang. Ah, buru ka ditu. Si Akang. Kang, alhamdulillah Kang, Nyai boga imah. Tah, Kang, Nyi. Iya imah geus jadi nya. Saya sebagai pemborong nyerahkeun ka Nyai jeung ka Akang. Ayeuna urang buka bersama-sama hitungan. 1, 2, 3. Aduh, Kang. Ini, aduh. Kumaha Mang Koko pertanggungjawabanana geuning kalah runtuh jiga kieu. Tah, mandorna nu teu bener. Kenapa, Bang? Action. Kumaha euy? Ih, itu dia masih. Action. Tulus nyen kana hayam nanya. Action. Ya pembangunan anu Kang Enda Ibu Mina atas rampung. Action. Mayar jalan mata mulaku kumaha tuluy na. Action. Mayar jalan mata mulaku. 3, 2, 1 gitu. Action. Siap, laksanakan. Action. Lencang depan, gerak. Ini loh, Kak. Dia bareng lamuran sajodos.